Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna bade ngadongengkeun Kucrit. Carita si Kucrit ieu mitra kaum dangu dumasar kana ide carita saderek Andri Nugraha. Nu saterasna disarungsum deui sakantenan sareng didongengkeun deui ku Mang Barna. Si Kucrit, ide carita Andri Nugraha. Dongeng garapan Mang Barna. Sok kaparayun sadayana. Mangan ini tangtos abdi duaan bakal sumbing dina waktosna. Malih abdi duaan dekat cida bingahna ngiring bingah anu taya hinggana. Ku ayana sang idajil makhluk sakti anu salamina ngaganggu ka Paseban sareng ka Banjaran Sari terus dihancurkeun. Kahartos atuh upami kitu mah nini mudah-mudahan bae atuh urang sadaya aya dina kaimanan margi iwal ti kaimanan urang ka Allah Subhanahu wa taala anu tiasa ngungkulan hawa nafsu setan idajil sanes kitu nini. Bener pisan Kidaha, bener sabab ku ayana kaimanan timbulna kasadaran, kasabaran, kasolehan sarta bisa ngaji diri. Jadi lamun jelema acan sadar, acan soleh, acan bisa ngaji diri, eta hartina acan iman. Nu mata kade ulah pahokana 5 waktu, sabab 5 waktu teh kawajiban urang sarerea. Naon hartina urang nyieun kahadean lamun teu aya pagawean anu 5 waktu. Cingan samemehna nini cacarita anu leuwih panjang nya ngadongeng anu leuwih panjang. Nah maraneh geus ngalakukeun salat asar acan kade ngadengekeun we dongeng ari salat asar diluli-luli sok salat heula keun dongeng mah panjang keneh. Tak anu ngadongeng na geus salat asar atawa acan kitu. Lain seuri maksud nya kitu. Nya kira-kira na geus salat asar ulah nepi ka poho eta. Jeung kanu ngadongeng ulah jiga ilmu ajug. Heueuh bisa mamagahan, mapatahan ka batur. Ari sorangan poe kade eta ulah kitu. Jadi paret kanu ngadongengna oge mitra poharanya. Nini mah lain naon-naon, tapi da percaya ari kanu ngadongengna mah heuda ayeuna mah jaman canggih. Manehna bacetrot dina radio. Sorana wungkul ari manehna mah buating keur ngalaksanakeun salat atawa keur di masjid atawa meureun keur ngagoler hees keneh. Abong zaman canggihnya. Tah ieu mitra nya tiasa noropong nini eta mah. Nini kentring mah ku sakti-saktina mitra. Pokhara urang teraskeun mitra. Nini kantring nyarita na satengah mamatahan Kidaha jeung Kitala oge kanu ngadongengna sareng kanu ngadangukeunana. Kartos pisan atuh nini memang saleresna kedah kitu. Atuh salajengna nini abdi teh meuni asa sono keneh ka nini teh resep ngobrol nyawalakeun syariat.
upami tiasa mah saeuna nini rada lami we di lemah wungkuk teh ulah salempang nini anggap bae ieu bumi nini ku anjeun omong kita lah kacida resep ngobrol jeung nini kandring teh sabab nyaritana cenah mah loba pulunganeunana pikeun kahirupanana ngadenge kita lah nitah lila di lemah wungkuk atuh nini kandring ngahuleng heula siga anu keur mikir teu naon-naon kita lah teu naon-naon kidaha nini arek monok sapeuting atawa 2 peuting mah tapi lamun bisa nini teh hayang panggih jeung kasepuhan lemah wungkuk tah geuning kita lah kitu tah alus nama atuh urang ayeuna we nganterkeun nini ka Ki Gedeng alang-alang teh nya sesepuh di lemah wungkuk ceuk kidaha ngajak kita lah nganter nini kandring pikeun silaturahmi ka Ki Gedeng alang-alang kumaha atuh upami ayeuna bae nini sumohon supados rada salse margi upami engke mah nyata sok seueur warga anu nepangan ka eta kasepuhan teh jabina ai sonten-sonten teuing mah sok hujan wae geuning nini nya leuwih alus atuh ayeuna oge nama atuh akhirna nini kandring dijajabkeun pikeun manggihan Ki Gedeng alang mitra kaum dangu teu kacaturkeun di jalana harita keneh oge geus nepi weh ka tempatna nini kandring jeung kita lah sarta kidaha dibageakeun ku Ki Gedeng alang-alang Nenek kandring asalna ceuk kami mah naon deui atuh anu rek diteangan sabab sakabeh di nini teh geus nyarampak ngan lamun arek nyuk-cruk galur jeung arek napak tilas mah teu naon-naon ku kami rek diriwayatkeun ceuk Ki Gedeng alang-alang geus bisa nyawang kana kaayaan hate nini kandring tuh Ki Gedeng alang-alang nini mah saja silaturahmi we kasalira bari saeutik gedena neangan luang kereungeusian umur nini anu sakieu kakolotanana sabab sagala rupa oge ulah ceuk beja tapi kudu dinyatakeun ku sorangan yen ieu lemah wungkuk anu tadina sepi kiwari teh geuning jadi rame tanya nini kandring bari mangut ka Ki Gedeng alang-alang kieu nini ari riwayatna mah nalika harita teh poe Ahad tanggal 1 bulan Syura tahun babadi 1367 nepi ka 1445 Masehi karsana putra Pajajaran dipiwarang ku guruna manggihan aki di lemah wungkuk ieu saha eta putra Pajajaran teh eta ari teh ulah sok ngabobodo maneh nini apana nini geus nyaho meureun nyatana walang sungsang jeung bojona Indah Ngayu sarta rayina Rara Santang di mana eta putra Pajajaran teh dipiwarang guru nak nu sajati nyatana piwarang ngawangun lemah wungkuk nya itu ku agi diijinan malah ku alpukana nya jadi padukuhan
lemah wungkuk. Ayo alhamdulillah ku ayana pangwangunan ye lemah wungkuk jadi subur makmur, unggal warga garetol usaha subuh keneh geus naraek juku ngalaan udang rebon. Malah di sagedengeun ngalaan udang rebon teh sok diselang ku ngebon jeung ngahuma sarta melak bangsa ningbung buah sarta sok diborongkeun ka padagang anu aya di luar lemah wungkuk saperti Palimanan jeung daerah Sejena. Ceuk Ki Gedeng alang-alang ngarasa bunga hatena geus bisa nyaritakeun riwayat lemah wungkuk daerahna. Ki Gedeng nini teh ngawilujengkeun pisan. Asa bunga hate nini sabab geus bisa silaturahmi jeung salira heuh sesepuh di lemah wungkuk. Nya mudah-mudahan we sing aya barokahna tina obrolan ieu teh. Cayeuna teh putra Somadul jeung rayina keur jarah katana maka lamun bisa mah atuh nini oge kudu jarah kali itu. Nyatana ka Mekah tangke di ditu naon nu dipikayang ku nyini bakal kapanggih. Sabab jarah ka Mekah eta oge hiji kawajiban pikeun umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mitra ngadenge kitu atuh nini kantring manih bunga. Sabab tetela Ki Gedeng alang-alang mere pituduh jalan ka dirina. Ya nuhun atuh. Ini dibere pituduh pikeun menakan kasucian diri. Nyatana jarah ka Mekah. Tapi lamun ini ka ditu meureun bakal lengah-lengo teu puguh sabab teu aya anu wawuh. Cek nini kandring asa kurang mikeun hatena. Sok sieun di dituna anu beda bangsa, beda bahasa, loba nu teu wawuh. Ngadenge kitu Ki Gedeng alang-alang imut. Nini ulah can saya. Sabab lamun urang sok daek tutulung di dieu pasti meureun di ditu oge aya nu nulungan. Ulah ngarasa jejeri sabab niat urang saja nyumponan kawajiban. Yung anggur mah geramiang. Jalma samodel nini mah moal susah. Sabab tara nyusahkeun batur. Heuh masa nini teh masih keneh loba kakurang gitu eta teh. Wajar bae kakurang nini. Sarerea oge aya kangaranan manusia salilana oge kurang bae ngan kacida alusna. Lamun urang ngarasa loba kurang kahadean sabab ku ayana kitu pasti urang teh bakal usaha pikeun nambahan kahadean. Tah ku jalan kitu nini nyatana ku jalana nini jarah ka Mekah oge eta teh pikeun nambahan kakurang. Insyaallah nini geura tekadan kadinya. Mitra diomongan gitu ngadadak nini kantring marahmai bunga anu teu aya papadana. Sababnya eta pisan anu dipiharep kumanehna. Sabab saat sana memang kumanehna acan kapikirkeun boga niat jarah ka Mekah.
Ki Gedeng alang-alang puguh oge nini teh. Kahayang mah ka Cida Gedena. Hayang jarah ka Mekah tetapi apanan eta teh. Tempatna jauh nini teh acan siap sukuna. Ngomong Nini Kandring rada bingung sabab tangtu merlukeun ongkos anu gede. Ngadenge Nini Kandring nyarita kitu atuh Ki Gedeng alang-alang teh seuri. Nini, apaanan tadi oge ceuk kami sagala rupa geus nyampak di Nini. Ulah loba teuing ka hariwang mana komo kana jalan anu hade eta teh gogodana ka urang. Apa ni dajil mah ngahalangan bae setiap manusia nurek ngajalankeun kahadean teh. Taku kituna eta kamangmang teh kudu dipikeun sabab matak pugag lalampahan eta teh. Nya bae lamun kitu carana kami siga anu putus harapan. Memang bener idajil anu paling jahat mah. Idajil anu aya dina hate salangan salilana ngahalangan bae kana tujuan anu bener teh. Nya. Cek garantosna Nini Kandring. Jadi sadar yen niatna ulah pugag di tengah jalan. Kumaha Nini? Geus buleud hate mun acan kayeng mah atuh ulah maksakeun. Sabab ngan sakitu luang di kami milik Nini mah jelema mampu. Atuh nun atuh Aki. Sok sanajan me tepang tapi Nini nganuhunkeun pisan kana sagala luang sareng kamanangna. Atuh Nini teh munut restu we. Mudah-mudahan tiasa laksana. Nya. Bral, Nini. Kami teh salilana ngadoakeun mesing tepi ka tempat tujuan. Ngomong Ki Gedeng. Ngarestuan Nini Kandring anu boga niat arek jarah. Ku kituna atuh Nini teh bade pamitan we hatur nuhun sareng punten. Bilih Nini kirang tata titi duduga pelioga maklum Nini. Cik Nini Kandring akhirna uluk salam pamitan ninggalkeun tempatna. Ki Gedeng alang-alang. Mitra kaum dangu hate Nini Kandring ngarasa sugema sabab manehna geus bisa tepung jeung Ki Gedeng alang-alang. Malah manehna jadi boga tujuan niat rek jarah ka Mekah. Sapeuting eta Nini Kandring uplek ngobrol deui jeung Kidaha oge Kitala anu geus araya di imahna. Kidaha kitu deui Kitala. Sigana Nini jadi init ka Mekah sabab Nini kiwari geus boga tujuan anu tangtu. Tah ku kituna poe isuk oge Nini teh arek maksakeun ngeureuyeuh init ka Mekah. Aduh Nini kantenan saena. Sumangga eta mah teu langkung Nini. Sarengna deui hapunten we sim abdi sareng ieu tala. Moal tiasa jaja panginten mungku pangdoana we mugi-mugi salamet di perjalanan. Kalayan dugi ka tempat tujuan gitu Nini. Alhamdulillah. Ku pangdoana oge panglojongna. Mudah-mudahan atuh Nini teh salamet. Kalayan nepi ka tempat tujuan. Da ayeuna mah geus penting Nini teh. Rek waleh we ieu teh. Rek ngadon monokeul ada geus teu kuat ku tunuh. Sumpun mangga Nini mangga. Parantos saya ogikeun kangge kulemah. Itu manawi anu di palih payun pangkengna manawi. Ya syukur atuh dah. Hampura we Nini teh ukur ngaririweuh wungkul ieu teh nya.
Tesawios ini tesawios. Mangga atuh. Ini wilujeng laleson wae, mangga. Nya atuh rek ngalampengkeun cangkeng ya teu kuatnya. Mangga ini mangga. Wilujeng wae ini wilujeng mangga. Cekidaha telila antarana koloyong wae nini kantring nuju ka pangkeng nu dituduhkeun ku Kidaha. Mitra cag urang tunah heula ngeunaan nini kantring. Ayeuna urang guar deui ngeunaan Raden Tapak alias si Kucrit. Mitra kaum dangu, Raden Tapak alias si Kucrit saacana prung pesta kawinan nyatana ngadahupkeun Sarimanah jeung Jaka Mursid. Ngahaja manehna nepungan kokolot-kokolot sakabeh kawawuhanana pikeun diogan dionang datang ka waktuna pernikahan eta. Nya diantarana anu ditepungan ku Raden Tapak alias si Kucrit ieu nyatana nepungan Mang Jarumat jeung Abah Olot oge kawawuhan nu sejena. Urang caturkeun Raden Tapak alias si Kucrit saterusna harita ngadatangan Mang Jarumat. Ari Mang Jarumat teh jawara Ciwaruga jeung Abah Olot anu kungsi babarengan jeung kubu Suwinta bapana nyang hareupan baladna Nekelong jeung anak incuna nalika lalampahan dina carita 100 jago. Abah Olot jeung Mang Jarumat tesirikna ngarangkulan ka Raden Tapak sabab ayeuna papanggih geus kacida beda kaayaanana. Lain dina wanda si Kucrit budak pecekrek sabab ayeuna mah Raden Tapak kasebutna geus dewasa. Tapi nya kitu boh Mang Jarumat boh Abah Olot geus mafhum deui lantaran Raden Tapak alias si Kucrit benang disebutkeun geus masagi. Da eta we Raden Tapak mah bisa mancala putra mancala putri. Saktina manggulang mangguling. Ieu bisa dibuktikeun kalawan nyata yen Raden Tapak geus loba mere pitulung ka warga-warga anu menta panulung ti manehna. Boh dina geringna, boh dina keur aya karepetna jeung sajabana, si Kucrit alias Raden Tapak wijaksana dina nyang hareupanana oge mateakeun nyageurkeun anu gering boh itu boh ieu oge. Jadi alhasil dina mere pitulungna teh tanpa pamrih estuningku kaikhlasan jembar hatena. Dati heula-heula mah ieu Raden Tapak teh sok anger wae dina wujud budak pecekrek arang langka nemongkeun jati diri anu saaslina. Hari ayeuna barang datang ka Mang Jarumat jeung ka Abah Olot dina kaayaan sajati dirina nyatana kasep ngalempereng tur dedeg sembada. Awakna memang nurub cupu kana sesebutanana Raden Tapak. Kucrit, baheula mah budak lucu anu kasep jeung wanian ayeuna panggih jeung manggeus dewasa.
tidak kekayaan sajatina diri hidup. Walot tingali geraya anak kurang manigeus sagede kieu ieu tingali. Omong Mang Jarumat ka Abah Olot. Halah hamuing kasep. Memang pikeun Abah jeung Mang Jarumat mah asa cikeneh urang tepung padahal geus ila pisannya. Aduh, maklum sarua pada loba naon kariweuh masing-masing syukur bagja kumanjangan. Lamun hidup geus pangih jeung kasenangan Abah teh milu suka bunga kasep. Cek Abah Olot bari ngusapan Raden Tapak. Nuhun upami Abah Olot sareng Mang Jarumat masih keneh ngaku anak ka abdi. Sabab tiba heula oge Abah jeung Mang Jarumat ku abdi sok sering ditataroskeun ka ama. Memang waas Abah masih kabayang keneh nalika abdi baheula sok sering sasarengan sareng Abah oge Mang Jarumat. Jantenna teh seueur katineung. Ceuk Raden Tapak jadi inget mangsa manehna keur leutik. Komo lamun seuk dina wujud budak pecek rek mah. Kucrit, sabenerna Mang teh lain teu hayang nebungan tapi era yo sabab Mang teh ngarti yen hidup teh geus jadi pangagung pan ayeuna mah. Sarta ku Suwinta geus jadi besana kieu Mang pasebahan ayeuna mah. Cek Mang Jarumat ngebrehkeun hate anu sabenerna. Mang Jarumat kitu deh Abah Olot abdi masih keneh si Kucrit anu baheula. Ulah gaduh sangkaan anu sanes-sanes. Sok sanajan ayeuna abdi janten mantuna Demang, tapi tetap masih si Kucrit keneh. Ulah ngagaduhan emutan naon-naon. Malah atoh anu aya lamun Mang sareng Abah kersa nganjang ka tempat abdi di lemur kaputrenan. Ceuk Raden Tapak manehna masih nemongkeun kahadeanana sarta ngaku ka Abah Olot jeung Mang Jarumat nu kiwari katingali geus mitra kaum dangu Raden Tapak alias si Kucrit geuningan waktu datangna ka Abah Olot jeung ka Mang Jarumat teh henteu nyorangan lantaran dibarengan kuno jadi bapakna nyaeta nu nalah ku Suwinta ngan ari nu jadi bapakna mah nyatana harita teh keur nepungan kokolot-kokolot lembur sejena ngahaja pikeun mere iber yen di Kademangan rek diayakeun pesta kawinan. Barang keur uplek ngobrol antara Mang Jarumat jeung Mbah Olot kitu deui Raden Tapak alias si Kucrit. Harita keneh torojol wae ku Suwinta malah langsung nyarita ka Mbah Olot jeung Mang Jarumat ngeunaan geus ngabejaanana sakabeh warga jeung anu kasebut dulur mah di bejaan kabeh geus kapapai cenah. Atuh teu lila antarana terus weh ngariung jeung Mbah Olot kitu deui Mang Jarumat. Bari sakalian nyaritakeun ngeunaan Demang Anom anu rek ngawinkeun Nen Sarimana ka muridna si Kucrit anu ngaran Jaka Mursid teh. Abah jeung Mang kade ulah poho dina waktuna kudu datang ka Banyaran Sari. Sabab ieu mah benang disebutkeun ondangan resmi ti kuring jeung si Kucrit. Iku tang lu Mang jeung Abahna ieu bakal datang bari sakalian rek silaturahmi we. Jeung Demang Anom katut rama dalam Rancagaluh nu teh atuh nu aya cirining Mang jeung Abah Olot di aku keneh. Ceuk Mang Jarumat janji rek datang jeung Mbah Olot. Dah kuayeuna kitu nya nuhun atuh kumaha ari Abah
Oh maca Abah ya ulah nepi ka tengah hadiran sabab eueuh deui kasempatan pikeun urang riumung pulung jeung para dunungan urang omong sewinta nanya ka Abah Olot. Ih, urusan Abah. Pasti Abah teh bakal datang dina waktuna insyaallah. Cek Abah Olot, manehna ge sarua arek ngahadiran. Mitra beuki lila beuki peuting atuh anu ngobrol harita teh beuki aruplek bae. Sedengkeun nyimas lara inten mah harita oge geus leleson bareng jeung Nyi Rasmi indungna si Kucrit. Anu harita memang haja deh kadinya. Cunuk kana waktu ninggang kana mangsa. Ayeuna urang caturkeun di Kademangan Banjaransari. Ngadadak mani rame alun-alun dihiasan banir-banir tina kain anu warna-warni. Atuh tempat Kademangan dibebenah di hade-hade. Jalma mani balawiri ngurus karyaan. Tukang dagang mani napuk sisi alun-alun mani heurin usik. Sabab harita aya rombongan ti dua nagara. Nyatana rombongan ti nagara Tanjung Balai jeung ti nagara Pertala. Atuh keur Demang Anom teu ngarasa hariwang. Sabab antara ti dua nagara geus cukup bisa ngabantu kana keamanan di wilayah Banjaransari. Malah harita kita lajeng kidaha dibarengan ku tilu sadulur jeung inung bapana. Sarua milu aub daratang. Raja Sintung Katut Permaisuri Andalmi sarta sakabeh tantarana pada datang hayang ningali Pangeran Jaka Malaka direnengkeun ka Putri Bentang anu panggeulisna di nagara Tanjung Balai. Kitu deui Nen Sarimanah jeung Jaka Mursid didangdanan disarwakeun jeung pasangan Jaka Malaka Putri Bentang. Demang Anom jadi catur sakabeh warga anu milu bagja ku ayana Demang Anom rek ngawinkeun anakna. Nyatana Nen Sarimanah jeung Putri Bentang sami sari meni bunga anu teu aya papadana. Geus karuhan Raja Sintung jeung Permaisuri Andalemi. Kabeh pada ngumpul merbayaksa. Sakabeh undangan dihormat dipernahkeun. Dihareupeun Kademangan anu geus dibalandongan, ditiungan di korsian. Mata kresep anu daratang. Degung hariring geus ngagalindeng hariringna mani halimpu. Kawihna mawa hegar mata kresep anu ngadengekeun. Torojol panganten datang rakyat sakumna mani surak milu bunga. Sabab dua pasang panganten geus diistrenan jadi salaki pamajikan. Kabungah malah ditemrakeun ku rupa-rupa laku. Aya anu ceurik bae remae ku cimata. Aya oge anu ngakelenyu imut kabeh pada kataji ku dua pasangan panganten. Sabab duanana nalurub cupu sami geulisna sami kasepna. Atuh harita juru karyaan mere wawadi kasakur undangan. Sabab kokolot kasepuhan Banjaransari nyatana Eyang Darma anu katelah Ki Darma rek mere amanat kaputuna. Nulalajo pada jempe para undangan sami merhatikeun hayang ngadenge kasepuhan Banjaransari biantara. Ki Darma maju ka hareup make pakaian kasepuhan anu katingali pinuh komara jeung wibawa. Pok manehna harita biantara bari nyang hareup ka panganten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek balarea meni hempak sorana kadenge ka mana-mana. Jep deui jempe. Eyang teh kawakilan ku kersana kolot hidup
nyatana Demang Anom katut Permaisuri Sambisari katut Raja Sintung rawuh Permaisuri Andalemi sarta tika sepuhan Kademangan Paseban nyatana Eyang Padahyang katut Demang Rancagaluh oge Kipatih Dahang jeung Patih Pertala katut guru hidap Raden Tapak sarta sakabeh anu dipikolot ku hidap dua pasangan panganten anu tinemu bagja dina poe ieu. Gelis Nen Sarimanah jeung hidap Putri Bentang sarta Jaka Mursid jeung Jaka Malaka poe-poe anu pinuh kabagjaan khususna keur anu kauntun tipung katamang beas janji anu diukir ku Bihari pasini dijadikeun nyakiwari subaya anu ti heula henteu sulaya nyata ayeuna nohonan kaharayangna nyatana Jatukrami anu geus diistrenan. Gelis Kasep langit jeung bumi milu nyakseni anu Jatukrami atuh batu turun kesik naik itu purun ieu daek prak geura silih simeuhan ku kadeudeuh silih siraman ku kanyaah sagolek pangkek sacangreud pageuh sabobot sapihanean sabata sarimbagan malah rumah tangga kacai sing jadi saleuwi kadarat masing salogak disamper nguneur kageget di teang onang kamelang saksi wali sami nyaksi panghulu di jurung junuk kadang warga sami aya tatangga oge sami pada daratang tah ku ayana kitu dimimiti poe ieu syahna dua nyawa dua rasa dua raga dua wana ngahiji janten bojo jeung caroge anu sajati moal aya nu ganggu moal aya nu ngaharu biru wayana kitu kahariwang sakabeh kokolot hidep kabeh sirna dina poe ieu Ceuk Dharma biantarana eureun heula ret kadua pasang panganten atuh katingali ngareluk ketungkul bari ngusap Cimata suka hate anu campur jeung rasa sedih. Yah ku ayana kitu Kasep gelis. Piwuluk ti sakabeh sesepuh. Piwejang di para sesebah eta sakabeh nanageun kanyaha. Nyirikeun dawis ka Aji. Mihape sisir jeung minyak kade kaancoman leungeun, mihape pikir jeung niat kade kaangsonan deungeun, tapi keun ngajaga eta hal puruk atuh ku hidep sadedea ku ilmu Rasul sarta patri ku ilmu Nabi, ilmu ambuya jeung para ulama anu teu mengbar tina papagon yang manon mangka hidep kudu ngalakonan hirup ngarumah tangga teh ku agama anu jadi tihangna. Islam anu tanana teu gampang inju rumah tangga teh loba pisan gogoda jeung cocobana, tapi lamun bisa melanganana pasti lulus banglus cager bager bener jeung sehat prak. Gera balayar dina sagala rumah tangga, gera pungkas mangsa laranjangan jeung bubujangan ngan ulah boho barudak boga anak cukup 2 saja ya Ceuk Dharma bari keom seuri
atau nu ngadengikeun oge mani arimut seuri. Tah atuh eta mah kitu we. Minangka pangwilujeng rasa kabungah aduh ama minangka nu jadi wawakilna ti sakabeh kulawarga. Sakitu hapunten samudaya kalepatan asadayana utamina nu ngadarangukeun bilih wae dina cumaritana onok nyogok panjang nyugak tak kade kanu nyugaknya hambura. Hatur nuhun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu atuh beres biantara Ki Darma juru karyaan langsung bae harita ngawilujengkeun ka para ondangan anu rek nepungan panganten. Gamelan degung ditabeuh atuh para ondangan jung narangtung nepungan panganten. Bari ngawilujengkeun milu bungah milu ngadoakeun. Dina kaayaan kitu harita kita lah jeung kidaha oge nepikeun amanat ti nini kantring anu teu bisa datang. Sabab cenah keur jarah ka nagri Mekah. Puguh bae anu saja nada kuciwa tapi akhirna bisa ngamaklum ngan kubu suwinta anu kurang berag teh. Sabab manehna harita jadi teu bisa panggih jeung indungna. Kitu deui para jawara pada hiang kabeh ngarasa kuciwa ku teu ayana nini kantring dina eta ondangan. Tapi akhirna mah teu bisa kumaha. Sabab kitu amanat nu ditalatahkeun ka sakabeh kulawargana. Sangkan ulah jadi pikiran naon-naon sabab nini kantring sanajan eueuh tapi tetep aya nyaksi jeung nyakseni kana sagarupa pamaksudan Demang Anom. Karyaan di Kademangan Banjaran Sari kacida pisan ramena. Sabab Banjaran Sari katamuan ku tamu anu jauh malah ti wilayah Kaler Kilayar jeung Kuncen Marjun ge sami hadir. Kitu deui Ki Catang Hurip sarta Ki Udat Buaya Putih oge sarua aya. Puguh bae pikeun Demang Anom asa kagunturan ku madu, kapuragan menyan bodas. Sabab manehna keur nyang hareupan kabungah anu tangtu eta kabungah bisa dirarasakeun oge ku Demang Rancagaluh ti Paseban. Puguh oge hese dicaritakeun susah digamarkeunana. Kademangan Banjaran Sari kiwari beuki asri ngadaun ngora. Sabab pangeusina kabeh keur halegar hate. Mitra kaum dangu anu keur saruka bungah pesta karyaan. Harita ngadadak jep jempe. Lantaran Neng Nong keburu norojol. Cager pohara mitra suka nemaya idajil pohara. Neng Nong nu norojolna cekap deui gadi heula insyaallah enjing urang tepang dangu deui hapunten samudaya kalepatan nuhun kana paratosarana billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ca